kembang teh beuki gaya beuki loba kembangna warnana ungu. Sing karembangan sing alus. Mak, kenaon sih kembang dilekan wae? Da ngapung ieu. Ari sia, ari ngapung mah moangan kembang kesayangan urang ieu mah. Keur digaya-gaya. Wah, Oh, ieu teh kembang kesayangan mak. Anu kitu naon mah ngaranna? ngaranna naon maksudna? Heeh, maksudna ieu teh kembang naon mah ngaranna? Tah kitu sing bener ngobrol teh. Ieu teh ngaranna kembang kertas. Oh, kembang kertas. Mak, berarti buku tulis anu paling di sakola teh kieu kieu nya tina kembang kertas. Ari maneh sok caprak ledak. Maknya buku tina kembang kieu mah abong deui. Kapan cenah cek kembang kertas nu kieu teh? Ah ngaranna kembang kertas, kertas jam buku. Oh, sugan we atuh. Mak, boga teh kembang pulpen. Ari sia kena kembang kertas. Anyakeun kembang pulpen sagala sih. Ih, kapan mah ieu teh kembang kertas pasti aya baladna deui meureun kembang pulpen. Ah kakarang ngedenge ari kembang pulpen mah. Atuh ahari deungeun aya mang siang kana leungeun. Ih, sugan atuh mah. Mak, ieu mah diilik-ilik teh. Ieu kembang euy. Jing, ari maneh ka mana wae tuh? Kapan kita tadi ge teh kembang? Ih, bet urang mah teu ka mana-mana. Ieu mah urang mah nanyakeun, jang memastikan. Ih, maneh mah meni memastikan kos penelitian wae. Nya atuh mah, urang teh ke penelitian, ami hafal. Mama, kan ieu teh kembang kertas berarti buahana tik eknya. Ah, ari sia, manya kembang kertas buahna tip ek asa teu kaharti. Aya wae sih geuning. Sugan we mah jadi tik ek. Mama, geuning mah usah yang menukan geuning mah. Astagfirullahaladzim, geuning ari sia sakasana ditanyakeun geuning ku aing. Ampun, Mak. Ampun. Lauk, pais lauk. Lauk. Hei, anak muda, beli ya pais lauk ya. Hiji deui. Pais lauk. Mak, geus sareubeung urang mah euy. Lah, buru beli ye, hiji deui tulungan ya. Lah, Lewat kumaha? Meni maksa. Tuh, aing lauk naon ieu, Mak? Eta teh daging wungkul lauk laut. Lauk laut, Mak. Ini meni burat kieu, yak dijual sabaraha tuh, Mak? Sok lah 100 tah nyeepkeun. Lauk laut eta mah daging wungkul. Lah, mahal-mahal tinggal tuh 100, Mak. Heeh, nama lauk laut ieu teh meni mahal pisan, Mak. Ya buru lah. Buru lah beli. Tah. Coba jalan tuitan jalan cok. Aing mau meni maksa ieu aduh, teuing. Eta boga duit teh. Ya tuh ieu mah tah 100. Baiklah. Heeh. Kayak gitu nya, nyarengkeun nya. Heeh, sok, Mak. Sok geura di dahar. Heeh. Eunah, mantap loba bugian. Heeh. Penasaran aing si mah teh. Lauk laut cenah euy. Ini mahal 100.000 euy. Tuh. Cuang buka. Oh, jing paisna ieu euy. Jing. Nah, ieu hulu naon ieu? Alah. Ieu mah siga hulu. Ieu mah hulu olay mah ieu euy. Anjing. Ih, ieu mah jaba atah keneh. Ieu teh hulu olay. Hulu bayawak euy. Luhur ieu kumisna gede pisan. Ah, aing geus katipu deui wae ku si Mama Rabi. Duh. Mak. Atur nuhun 100. Urang si Marabi jahilan. Aya teh nya si Marabi berarti kurang jahilan. Takop kalau tak puas. Urang jahilan. Oh, iya jam mana? Kotak lah. Aduh, inilah nama goreng sampe jeung ngopi ieu teh. Astagfirullahaladzim. Ari ieu cokor saha? Bieu ngepel, Allahu Akbar. Ieu cokor saha? Teuing, dodoloan. Allah. Bina teuing. Baba teh Awas, buka panggih jamana ku aing. Ek dihukum, ek direnos ku aing mah. Bina teuing. Dodoloan. Gas lah. Beres. Tah euy, geus asup deui si mana? Aku aing gawean deui. Ke warung raat hujan. Astagfirullahaladzim, saat imah kelukna ieu. Allahu Akbar. Jelekeun ku aing. Panggih di mana wae mal ampun. Teuing. Oh, aing mah mere ampun budak delka kieu teh.
Tung teuingeun ngerjain teh. Ah. Mana mah kudu awas aing diintip, diintip. Ah. Keun. Pokona mah urang diintip di dieu. Anjir, si mana titip kurang kumaha ieu keluar euy. Bingung. Oh, eta biang keladina ya si anak muda. Kapangin kotoran teh urang teh. Ayeuna maneh arek kotoran deui nya. Motoran nahaun mak, ulah mah ka ditarek ka emak. Motoran naon? Lah, sia pura-pura belaga bego. Ieu teh geus 2 kali ngepel ya. Ayeuna bagian mana nu ngepel ya? Didenda ku aing mah. Ih, nah ayo ulang jadi didenda kieu ieu teh ngepel teh apa naon? Sinarion mak, untuk kana duit. Aya kitu duit na. Meni hayang eueuh mak. Oh, sok atuh ayeuna buru ngepel maneh. Tah, ti dia ka ditu ka dieu bulak-balik sing bersih. Tuh, eta nah ulang jadi titah ngepel ieu mak. Buru lah, geut. Aing Sok, mah sing alus tah, sing bersih. si urang ini titah ngepel tuh. Aing. Ieu ka mana mak ieu? Ka ditu ka dieu, coba aing ngepel-ngepel dilejakkan geuning mundur aing ngepel mah. Oh, atuh mah teh apa? Oh, sing waras tah, ti ditu tuh ka dieu mundur. Ya mau aya ngepel teh ditincakan deui rek. Bersih kumaha tuh? Heueuh, ieu geus mak. Uluh ya ka dieu ya. Aing. Tuh ka ditu deui tuh balik deui sabalik. Atuh meureun dileyakan deui ieu. Padahal mi bersih kabeh. Ih, atuh ngagawekeun urang eta mah. Oh, DL. Si anak muda kena DL, dari talu anak